urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor. Rahil, itu geus 3 minggu mencetan wae ari didinya, kumaha enak rasana? Pugu ieu awak asa remuk di pencetan wae teh. Atuh urang neangan kegiatan lain deui lah selain mencetan. Lain kumaha lamun keur ngisi waktu teh ganti we urang ngadongeng. Tah, bisa ngadongeng? Ngadongeng? Ya. Ya atuh. Dongeng sasatuan. Jigana piramid. Ya. Sok kumaha. Dongeng beurit jeung ucing. Kumaha tah lalakonna? Hiji mangsa aya keluarga beurit. Indungna hiji, anakna 4. Tah si indung beurit teh nya ngajak ka barudakna ulin. Kaluar tina liang ulin ka moal. Naon cenah teh? Meuli minyak kelapa. Deket langka itu. Pas di jalan keur laleumpang, pasandrok jeung ucing. Eta anakna ngacorowok. "Ma, aya ucing." Cek indungna teh, "Terang." Si ucing mencerong, ngetayep. Ketayep. Eta ucing ngarontok beurit. Sep. Begitu rek dirontok, indung beurit ngagorowog. Gug. Su ucing kabur. Terus Eta indung beurit nyarita ke anak-anakna. Tah, kitu pentingna bahasa asing teh. Beckham, bawa bola Beckham. Tenang. Gol. Wargi abdi teh. Wargi abdi. Di Beckham wargi abdi ngasukeun. Sok, Beckham bawa bola Beckham. Engke balik panen jeung saya. Ieu saya tah. Yeuh, ge laguan di dulu. Eta teh dulu abdi teh. Sok, Beckham. Oprom dioper. Bola ku sorangan. Iya. Pake kekeran ah. Beckham. Ieu urang Yaya. Engke balik barangnya. Sok, eta bawa bola tah. Sok. Talapung. Out.